Mang Kosim sampurasun. Woi, rampes. Kumaha damang? Alhamdulillah saya pangestu. Bagus. Yang Jepan. Gimana? Betah eureun. Betah euy. Atuh sing cakot atuh. Betah di Purwakarta. Betah pisan. Wah, betah pisan ya. Awewe garulis eureun di dieu mah. Aduh, ara geulis hayang boga pamajikan di dieu. Hayang boga. Hayang boga. Berkokok maneh. Berkokok pisan. Berkokok. Berkokok maneh nya. Aduh, ampun teh kana. Ya kumaha. Yuk, kumaha cenah kuliah ayeuna teh? Ah, kuliah mah ayeuna mah lancar-lancar aja weh. Lancar. Lancar. Eta kolot di Nias kumaha loba ngabaran teu? Aya ngabaran teu kolot kan itu? Aya. Kumaha nya tuh? Kumaha weh? Ngakos teh jeung saha? Jeung si Cengli? Jeung si Bagus. Oh, si Bagus ya namanya. Bagus. Cengli. Ana STT Wastu Kencana. Oh, budak STT. Marewel. Kunaon emang? Awewe mah diceritain wae deh. Di STT cenah masih butuh cewek tapi nggak tahu bahasa Sundanya. Nggak ngerti ah. Ya, wanoja. Diajarkan yang nggak baik itu anak. Waduh, bahasanya kak. Bentar lagi sih dia datang. Tadi di belakang saya sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini Kang Bagus datang. Aduh, coba tuh. Dimana itu tadi nak? Dia kayak menang takut orang. Anggaplah biasa. Ini kan banyak tuh alusin. Corona itu aya itu corona. Tanya we sama si Bagus. Ya santeuna gitu, Mang. Naon? Santeuna orang teh kudu jaga-jaga gitu. Ya, jaga-jaga. Atuh jaga jarak. Urang kumaha menjaga jarak meureun maneh? Maneh di mana? Urang di dieu. Urang geus disemprot make bekelin. Tadi lagi hayang nama urang di dieu ngobrol teh. Maneh di Nias. Nias. Antu make naon, Mang? Telepon. Ayo. Teu bisa heun. Keprok mana? Japati. Ieu cenah berkokok sih ieu. Berkokok. Aduh berkokok, mah tuh hayam. Aya. Bae we. Kumaha engke bahasa Sundanya teh. Tapi loba meureun awewe di kampus nu. Loba. Bahen awal. Di kampus aing. Di kampus aing cenah. Kampus urang. Kampus urang. Ya atuh sia nu ngajarkeun ku aing eta teh. Ih, kumaha urusan. Kalau ke kosan gua. Tanggung jawab bae. Nya urang di kosan parah ngakonsip. Parah di dia mah jelema di dia mah ngajarinnya yang enggak bener. Nya maneh ulah nurutan. Ya kan aing teu ngerti. Naon sih urang ngajarkeun balik oge ka maneh Ngomongnya tanya kalau ketemu babaturan di luar, tanyakan kemana sih teh? Aing teh tanya artinya. Nah nanti kalau ketemu sama Mang Kosim, ngomongnya teh, tanya we si Mang Kosim. Sia goblok. Aing emang ngomongin kayak gitu, doge ngomong dah. Tanya ngajarkeun eta mah. Bener maneh ngajarkeun. Itu oge mang asli urang ngajarkeun bener. Ka manehna ge. Yo, ku amang ajarkeun ayeuna. Nya, nu bener ya nya. Sok. Suku abdi sok turutan. Ikutin suku abdi rorombeheun. Nah eta naon artinya? Kaki aku mulus. Wah, ade kan? Emang kaki aing mulus gitu? Jadi mau rorombeheun ya. Berarti aing jeung abdi teh sarua. Aing mun aing mah teh mending ngomong kitu coba. Tantong swastia. Oh, maneh gitu nya. Maneh. Ngomong teh atuh sakali sewang lieur, aing mending ngahiung aing mah. Sia masih gacai dina teko asak nyaho teu. Atuh mang, manehna atuh ngafitnah urang, mang urang mah ngajarkeun bener ka manehna. Kela anu bener mana itu? Fitnah maneh? Ngajarkeun bener oge cenah. Yo, fitnah itu lebih kejam daripada fitness. Fitness mah ini. Sehat mun saya mah kejam mana. Sehat mun Dina. Parah si Agus teh. Nah, kemarin aya awewe bilang ka awewe teh, naon? Awewe gelis cenah. Gelis naon? Saya bilang teh gelis teh apa gitu. Gelis teh cantik. Cantik. Gelis teh cantik. Gitu. Lamun kasep nya. Macakeun abdi kasep. Abdi caketruk gitu. Ya, truk teh naon sok urutan we. Abdi
Sok abdi caketrek eta artina abdi kasep ganteng eta teh asa teu nyambung aing bener geus namun aya awewe neng abdi caketrek teh gitu sia bohong tah sia mah bohong kok aya Ya mana arek percaya ke Mang Kosim apa ke urang? sok kakolot percaya aing teh bingung soalnya mana kan suku Sunda ya suku orang mah buduk mana sia gitu naon Sukunya bodoh. nyatuna tuh sukuna Sunda suku orang Nah. dua Suku teh atuh naon sih naon kaki Oke nya. Kalau salahnya di mana? Salah mah di Liverpool. kumaha sih di pesawahan teh gimana situasi di sini Ya di pesawahan mana emang loba sawah we. hayang boga ka boga di dieu Aya. saha Ini are. ini teh nenek kali Tapi beunghar. beunghar teh naon Kaya beunghar teh. kayak Tumbuhan paeh. Bener mana jadi beunghar? Bener sih. Sih cenah. harta karun Atau Mang tong digitukeun buatan urang Mang atuh balik atuh di. Bae, eta ini Sumirah teh nyawa. Aduh keun jeung eta. Kan? Petakna Masya Allah aya 30 genep. Ya imah si nenek Sumirah ieu kan beungharnya. Imahna teh maneh lamun mukakeun panto isuk-isuk nepi ka panto terakhir teh subuh. Maghrib. Heeh, muka panto ngarti teh sih sabenerna ieu jelema. Hah? Nih, dengerin, ini ada orang kaya ya, ini. orang kaya Rumahnya teh gede. Kamu kalau buka pintu rumahnya, jendela rumah. pintu atau jendela Jendela deh, jendela. jendela rumahnya itu buka dari pagi nyampe ke yang terakhir tuh maghrib. Saking luas rumahnya itu. Anjir. Ade, ulah anjay. tong Entong tapi anjay. itu mah bahasa zaman now sih Wis bahagia jauh. anjay Dak marah atunya. itu biasa nah diajarkan sama si Si eta teh nya, si terus berkokok. kumaha naon sih sia berkokok Si berkokok. Aing berkokok. Yalah aing kuliah teh di mana? Aing maneh kan di STT Wastu Kencana. aing teh di polibisnis Wih, polibisnis. mah loba Ngambil apa? Kuliah naon? Pelit Mang kana awewena urang minta awewe oge teu dibere. Nyatung di Ayo Ya, manehanana. masa gua bere awewe Heuh, Ka urang gitu, mah menta Mang. belon sia teh Ka urang mah menta manehanana ku aing dibere Mang. mana teh atuh bere we. Buukna salembar. Ngomong lembar. Atuh misalnya awewe menta maneh mah. Emang teh gelas. Ya, maneh kuliah di mana teh polibisnis? Polibisnis. Ngambil apa kuliah teh? manajemen bisnis Kade ulang ngambil komputernya. lah Ulang ditewak maneh. Ya, Nanti kalau siga amang baheula. Amang ge baheula kuliah. ngambil komputer Ngambil hikmahnya amang. ambil Geus pokona mah ye nya ye pepeujeuh ti amang nyaho pepeujeuh teh sia. teh nyaho aing teh Aing mah nya mending ngegas wae sia teh atuh teu ngegas Mana lu ngegaduk aku mah. aing lamun teu ngegas moal maju sia teh. benar-benar sih Lah benar-benar Ngegas. dengekeun berkokok ieu. Sia teh kuliah mempengaruhi sing balener nya. Awewe mah geus tong di pikiran. Ngesukses mah nyalampurkeun awewe mah. Siga amang kan GGS ieu teh. GGS teh naon Ganteng-ganteng sisi dueun. sisi duan teh artinya apa sih Cegukan. cegukan teh naon sih Asya mah segala teu nyaho. Tanya ke Alfa. ke Alfa kalau datang ke Alfa mah selamat datang Nih, selamat sisi berbelanja dua teh kayak gini nih. Tah pokona namanya. Ya geus pokona namanya pepeujeuh amang terakhirnya. Kuliah sing bener nya. Fokus heula neangan gawe, beungharkeun heula diri ke awewe mah nyalampurkeun ngesukses mah. dengan kata Nanti awewe mah perempuan mah pada nyamperin ke kamu. Nanti ya. bukan ku aing ya ke si Asya beki awewe teu. Henteu. Hah? beki Kali sia sakosan bolong sih ieu. Aing curiga. Geus pokona mah sing alakur heuh. ayo akhirnya si Makosim teh mending gacor pisan dah gacor kalau burung ini mah Beo. Menang aing. Ayo baik di orang arek mandi ah. Balik geus magrib ayeuna mah geus magrib tuh Geus si magrib. si bagus geus balik. Pokona mah kitu heuh. Kuliah yang bener. Apalagi kamu dari Nias jauh-jauh sukses banggain orang tua dulu. Iya, Heuh, harus. baru perempuan. Gacor. sia nu gacor aing Sia berkokok sia mah. Itu balik. gua balik ah oke Suntangan atuh. Sia teh. ah enggak Sia.